Mana goblok satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kurintir dengan JKPTI bagi hutang dan drama kabar sudah menjadikan tukang teh pemainannya itu Santi selaku Nyime, Mega selaku Kang Uje, Dinda selaku Nyino, Silvi selaku Nesu, Lala selaku Cairo, Wilujeng Nyak Sehi. Can balik biasa we dinas dagang peuyeum aya naon kitu nya ieu cek tadi kuring tos di kota papanggih jeung ka Uje kuring pangduaan jalan-jalan jeung awewe jalan-jalan jeung awewe nya aneh biar aku kuring ngabohong sumpah ge daek turun harga LPG nya aja padahal mengawakilan aja kudu maledok tukang cendol lain tukang cendol si Uje ya Uje awewe teh make baju hejo seureung na oge bade ditatangkeun eta mah dia angkat atuh nyai nya eta mah ditatangkeun dasar lalaki aduh hati-hati sia pogo Uje teh keur keheul nyai tadi penting teh panggil potret awewe dina tanggungan peuyeum nyalak dina peuyeum ieu mah potret kucing atuh aja. Iya merenan. Iya lain nyai. Tah ieu aja bener. Sia terus tunjuk si Uje. Hati sia tongtokeun lain darah Garut mun aing teu bisa ngalap da palakin orang. Iya aja. Ari syukurin mah torake di pikiran teuing. Naon da we lagi kitu geuning geulisnya. Ima lain pada diharapkan Ece nya nyage guys dibandingkan dengan cuma jauh di situ hati-hati seujah di puspai ulah ce ulah diantep atau kering pada permisinya cinya iya mah permis atau nyai permisi permisi Ece ya potret ucing Ece cuma mani rajin ngempotkan potret ucing lain Ece nyanyi ieu teh nu budak Ece si Enut da teuing atuh nyanyinya karesepna teh ngumpulkeun gambar sasatuan malah karesepna mah ngumpulkeun gambar monyet ya aneh tuh duka teuing nyai da ditanya ku Ece teh lamun geus gede hayang jadi naon hayang jadi Hanoman cenah Ece didoakeun mugi-mugi sing dikabul hatur nuhun nyai malah nyai
si Uje teh nya. Aya pokona mah. Aya naon? Oh, ieu teh kudu sapu ka bawah. Atuh Nyai, atunya. Nuhun. Mangga Nyai. Si Uje kitu teh mah. Kunaon aya si Nyai? Tos lieur ya. Ampun. Hei, nuhun kieu mah. Aya naon deui Nyai? Nyaan aya naon? Nah, aduh. Gusti si Uje gitu teh mah lamun datang si Uje awas ya dikerowas ku aing mah nah teh sieun mah teh ku aing geus sakitu gede na kieu ampun Gustin abu si Uje bisa salingkuh kitu kurang naon aing teh nya tah datang si jurig teh tos di mana Uje? Nah, makan nanya geus di mana sagala. Biasa we tung nyeder dengan peuyeum. Mana musibah ku boga engke uneng. Musibah naon? Oh, tadi beurang. Aing teh keur leumpang we beri nanggung. Di jalan keur leutik teh. Mudun deui, coba leueur. Di hareupeun aing aya aki-aki keur ngungkug leumpang. Aing teh sareuleuh lah Bu. Kiteuing nya abi nutur Tangon peuyeum ngadaong. Jeprot ka babuk tangong aki-aki keur leumpang teh. Peuyeum bae aki-aki ti kusruk. Tiga bro, susukan. Wah sia, eta teh dora kaki aing tadi pamajikan sia. Aing mah kudu bingung mikiran aki-aki nu ti kusrukna uneng. Aduh teh. Nasa malupna aing dek sedih. Nasa malupna aing dek di mikiran aki-aki teh gebrus ka susukan. Heeh. Tapi aki-aki nu ti kusrukna teh abah sia uneng. Nasib Tegunan siapana? ente kan kapayahan ngungkul tapi dah terlila tadi oge udang deui Siapa lain jelema juri suka mah Uje ini sia nyata kurang. geus harita keneh ge aing teh acong-acongan minta dihampura kalau kan nonyok deuleu lah heung nanya kungkul da abah sia ngurang mari beuyeum tina tanggungan dicola dia lu ngagungkeun kesusukan Puas ya. Eta teh yeuh. Wawaos ka jelema nu dora ka ti pamajikan ti aing sia teh. ari mana dora ka naon ari aing Alah, montong pura-pura sia. Ari tadi sia di kota jalan-jalan di saha. naon itu sih mah Ya. Ceuk aingnya montong pura-pura sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe, awewe teh make baju hejo. lain bulao baik ge uneng sia teh cek saha tong sok deui omongan teh para ruku fitnah teh lebih kejam dari perkebunan Uje, cik jawab sia. Ari ieu potret saha sia? Ieu aduh uneng Aisyah gagabah nu potret dina kotak pos ngabodor sia. Ieu potret saha sia Uje? Saha sia? potret jelema tuh uneng Aing ge nyaho ieu teh potret jelema. Ngan saha jelemana sia? Saha? kalau teuing atuh teh nyaho eta maneh meunang potret di mana bari oge Aing manggihnya nih tidu tangguhan peuyeum sia. Saha sia? oh uneng inget ayeuna mah yeuh aing teh keur dagang peuyeum aya ibu-ibu milihan peuyeum dina leungeunna nya nyekel potret tah meureun keur milihan kitu potret raglat kana tanggungan peuyeum si ibu aing mah aduh Montong mah bohong sia. Mainnya aing teh meuli peuyeum are. Potret jelema. Potret saha sia Uje? Saha sia? kieu atuh neh aing terus terang ayeuna mah aing teh dagang peuyeum hese payung saminggu katuka aing teh datang ka dukun
cek dukun lamun hayang payu dina tanggungan peuyeum kudu ditunaan potret awewe. Ya beneran aing teh meunang mangi potret awewe. Beneran aya ku aing teh dina tanggungan peuyeum kitu. Saya nyaho mah. Ari kitu mah lain potret aing we si bener. Aing ge awewe, ge awewe. Geus. Ku aing ge dicobaan potret sia dituna dina tanggungan peuyeum. Heueuh we isukna peuyeum buruk kabeh. Siapa tina-tina teuing uje. Emang aing teh lagi. Kunaon ge sia nu buruk ti heula teh. Kan ieu mah tahun-tahun ku aing dikegepan teh buruk sia. Yo. Tuturkeun tuh ka ditu. Bae, da aing mah geus kolot, jaba goreng patut, kitu mah ngora kengeng, jaba geulis, jiga bintang film, Widya Ningsih. Widyawati meureun. Widya Ningsih mah bojona Juragan Sukatma. Aing mah apal pisan Juragan Sukatma teh panggieung Widya Ningsih teh di Garut pas hajat. Ieu ari caritana mah oneh harita Juragan Sukatma. Ari sia naon lopok jadi tak riwayat batur. Aing ge nyaho sia uje, sia teh sok masang togel. Da eta meureunnya peryogi kanggo bobogohan. Sia masuk ngecapruk ka mana wae nih. Da nya sia masuk masang togel. Iraha aing sok meunang nih. Aing ge nyaho uje. Nyaho sia teh sok dengan kode togel tuh jeung si entuy anu bibirna jeding sia. Kunek. Sia teh gagal ba? Kumaha lamun kadengeun teh? Ari sia ngomong naon? Kumaha lamun kadengeun ku dulurna? Sintu teh kitu-kitu oge sia dulurna mah jaranan abina wae jadi dosen. Lain sia aing ge nyaho adina mah ieu si Warja tukang tahu manya aya dosen ider-ideran kanu sapeda ari mah komplek tahu bejakeun tuh ka si entuy teu sieun aing ngamuk-ngamuk dicakar Ari mani naonan deui. Gagal mah beurek nyamar tukang tahu. udah aing mah kaduhung deh ka sia teh Sama ngecapruk we ngomong teh. bekeuleuh asa katipu aing mah boga lagi ka sia Nipu naon ari aing oneh? teka rasanya bari tuh ka abang ngaku dokter Andes geuning buktina tukang peuyeum make ngaku-ngaku wau deket jeung Acil Bimbo sagala hanas aing diwaukeun ka Acil Bimbo karek nyaho ayeuna aing mah eta masih eman sia tukang meri ya palingan aing teh boga curiga manya panyanyi nasakuna metet kundung meri sia mah tega nipu ka aing tega uje Mau nih. Aing mah nipu sote. Sepeda we harita abah nipu ti heula ka aing. nipu sari apa Heueuh sia harita abah make ngaku-ngaku lanceukna Oma Irama. Make ngaku boga rombongan orkes segala rupa. Geuning bukti nangan tukang gula batok. ngahina sia ka abang ngahina ati-ati sia uje abang mah loba baladna tukang gula wungkul sia teh teu sieun dikoreok ku tukang gula Kuning. Jangan mengecam begitu atuh. Ya, dengekeun. Tukang peuyeum juga banyak baladnya. Ingat sih Kuning. Kalau sampai tukang gula batok berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam Kuning. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolok atau Kuning. aneh sia juri ngobrol jeung sia mah pidorakeun wungkul sareng goblok ki judi togel komo sabala aing mah Punten. Si Sion di kemana? Kayak saya mah tuh Kuning. mun sok masang togel mah ieu jelema teu baleg komo benerna jelema teu eling Aik meungeus heula aya saya mah era. Punten. Mangga. aing ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mun aing jadi pamarentah dibasmi lah ku aing juri togel Aik si Unek. Meungeus heula aya saya mah era. Punten Acep. Kesamioskan. Abdi nu beungeun mah tos ganggu. henteu encep upami salingkuh bobogohan deui sareng masang judi togel eta mah laras ngaganggu Unek. Meungeus heula aya. Cek kumaha? Dupi
abdi nepangkeun wasa abdi encuy. Iya saya mah usir sina balik. Punya naon Alicia unai. Makanya ya saya mah ngaranna encuy. Alicia sugan teh naon. Teu bae ngaran batur. Siapa jadi urusan? Atuh dageun. Naon encuy? Sama teu panggung pisan. Ari cek kunaon atuh bet encuy. Masa abdi teh aya priogi naon cek? Kieu Kang abdi teh bari tumaros marawe unia. Kulanceuk masna teh Suroto. Suroto. Ije. Lanceuk nama alus Suroto. Nah, dina bet encuy. Da sadini nama anyanta sudah sebatna teh Pak Oot Suroto. Oot. Tah ne, sugan si apal ka ngaran Oot. Nyaho pisan atuh uje. Oh, teh lemesna tina nginum. Abdi teh kieu coyong. Ge. Dupi dedegan teh kumaha cep raka teh? Da dedegara mah jangkung hideung di kaca soca kumisan. Eta mah tetep ieu di dieu bumina cek. Kinten-kinten 100 meter. Ngetan we. Bumina teh cat ejo. Di payuneuna teh eta kajem air. Namun ras jangkung hideung Teu pendek leuing tuh. di kaca soca kumisan. Ah, henteu. Namun namanya ras Pak Oot Suroto. Geus makudit. Cobian atuh tepangan cek. Susu gandeng ajeuna teh kersale digetok jenenganna janten Oot Suroto. Hari itu Dua majikan sia dipek-pek. Duh, punten we cek keterangan. da jelas alamat kamakan aduh ieu teh. Dupi alamatnya di mana cek? Lain ka aing ka cuma gitu. Dupi alamatnya di mana cek? Da alamat mah jelas kami teh mah sentra tunami bari mah tak ieu ci alamat mata. Uje, Kariweuh kieu aing mah. Hebel. DRS Oot Suroto. Jalan Ciendog nomor genep Garut. Geuning di Garut, Cep. Di Garut mana we abdi teh di Bandung kan. Paingan tega pendaknya biayan gak abdi katu hadieu. Atuh punten cenah punten. Kang puntennya premio satunya premio. Oke. Kirang saya, Cep. Sekedar. Lieur langsung waduh. Abdi mah lieur cim dan belajar teh. Lieur. sekedar lieur atuh cek. Mending angget tong gaduh lanceuk teh ieu. Abis mendingan lieur abdi teh kan. Premios saya premios. Saya kirang saya. Sekedar atas. Cep teh nuju milarian raka. Beras. Penancing. Catepan sareng raka. Sumuhun. Ku abdi bade ditepangkeun. Alhamdulillah. Saya belajar. Lain sareng ieu jangan peuyeum. Kamar geus geus ngalieur ka aing. Kudu dijeprot ku ieu. Dihitung sertifikat ieu. Hiji, dua, tiga. Ampun, teuing aing mah keur bingung teh. Naon da ieu mah encuy. Bayar ambil aja. Ya, abdi cuy. Ai sia beunge atuh. Gorowokan. Bingung aing mah. Lieur kieu nya. Ieu teh. Bade naon, Cek? Jika kitu aing mah aduh. Yang uji jeung nyome ti marana ieu teh. Ah, teu ti mamana ceu. Di dieu we ti tadi ki. Hampura atuh we ceu nya. Pugu ge ece teh kakaran pisan jo. Biasa we pas ngaramet. Hedaguan aturan nyen la kopinya. Aja. Naon ari ece teh pupupunyan. Eta mah kawajiban aja atuh. Ngahormat semah. Cenah mah. Nyari apa nih teh mah ece. Imah ece. Nya. Da ieu mah imah kuring.
hampura. Tapi talingo. Bawa itu kan jadi pejabat. Nah, Arya Cece, ujung proses ke pejabat. Namanya jalan mangkelede, anu baroga jabatan. Pan, no, sok kalian loba. Linglung kumari aja. Ya, kia gerahnya pikirkan dibere jabatan teh meureun keur ngurus masyarakat, keur kamakmuran rakyat. Ya mah, dipake keur kamakmuran beuteung serangan. Pelean kan lain linglung. Ayeuna aja geus linglung, sedanana jadi pejabat. Amin, Cek. Ya geus satu kitunya hampura ieu ocinya cerek baliknya. Mangga Cek. Ya marek dibawa aja dan ece tadi gini. Bener cek Irobi ya une sebenarnya mah. Di dia teh loba jelema nu linglung. Mudah-mudahan we ketang wakil rakyat mah teu bawa linglung. Naon ari sia jadi wakil rakyat segala. Ada heuh. Geura pikiran kumaha? Kapan meureun wakil rakyat teh ieu jelema palalintan. Tapi geuning nah dina sidang nepikeun ka bisa pangras-ras geunggerong tuh nepikeun ka gelut segala rupa. Pun kitu mah ieu une nyontohan teu bener kitu teh nyerakeun. Buat dina rapat RT ge asa teu nepi tika kitu. Ieu teteh lah lamun jadi wakil rakyat kudu garut meureun ke mah ieu salah sahiji syarat jadi wakil rakyat teh kudu bisa rencana. Teteh lah nu diukur nu lalinglung mah une. Dihadap sia anu linglung. Nah, aing mah disebut linglung. Ieu, geus puguh sia teh ka pamajikan ka aing. Darur bobogohan. Nah teh linglung sia kitu. Balik di kadinya sia mah. Ya sia geus dibere jalan yang rezeki teh ku jalan dagang peuyeum. Der masang togel. Sia anu linglung mah. Siap nih ka gue. Kadinya deui. Soalnya tarik ayeuna sia salingkuh. Ayeuna jeung tukang lotek. Bareto jeung tukang bubur lemu. Sia Une, ari sia tong ngungkit-ngungkit masa lalu atuh ya. Ini kan. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita song-song masa depan yang lebih cerah. Bukan begitu, Dik? nyawa. Sakitu nuka pihatur, hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mana ke belakang lah atuh mana? Di teh dindanya dan kawan-kawan. Sakedap teh dina sakedap. Aduh nih asa bagja teh dina tiasaan gininya kabarnya. Teh Santi oge nya tos sabaraha lami latihan anak itu. Bilang sih, tapi Abi mah cuma 3 kali latihan soalnya. 3 kali latihan tapi menikeun ka sae kitu mana kepuk tanganna heula aduh. Saenya hatur nuhun geulis. Nuhunnya perwakilan teh eta 4 ayanya. Satu acana aya